jaloba jelema teh anu dikir hirup nama kafir tapi maut nama muslim ambalaya jutaan manusia dibalikeun aya anu keur hirupna mukmin naudzubillah min zalik mautna jadi kafir naudzubillah min zalik wa min zalik rahasia Allah jaloba jelema anu keur masa hirupna teu kapanggih jeung Kangjeng Nabi atuh kunaon barang sakaratil maut dilayadna ku Kangjeng Nabi ribuan jutaan manusia eta dijelaskeun di kitab Fatawi hadis ya jutaan mukmin nu sering maca sholawat teu daekeun kapanggih ngimpi komo yakzoh mah tapi ketika nyana sakaratil maut dilayad hanya dirina nu nyaho assalamualaikum waalaikumsalam saya ieu anu sok disolawat Muhammad nyana senyum urang teu ngarti senyumna nyana horenganan keur ngobrol jeung Kangjeng Nabi lain hiji lain ratus lain ribu jutaan mukmin masyaallah karim nu mantak ulah eureun-eureun maca sholawat harapan urang geus bae panungtungan eta bae teh jang hirup urang mah kos kieu rahasia Allah anu maot di leuweung anu maot di laut anu maot di sumur anu ku tsunami anu ku gempa eta teh Kangjeng Nabi ngalayan deuk sakarat teh kumaha teh mah urusanna teh mah rahasia Bismillahirrahmanirrahim maka istighfar Ibrahim illa amma wa'adatu wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu inna Ibrahim la'awwahun halim wallahu a'lamu bimuradihi wa ma kana istighfaru Ibrahim wa lan waranana apa maca istighfar jaluk pangampura Ibrahim Kangjeng Nabi Ibrahim li abihi kadue bapana Ibrahim illa ngam mau'idatin ikut tetus saking perjanjian wa'adaha iya kang ngajanggikeun ya Ibrahim ha ing mau'idah ya ing ya abi biqaulihi kalawan ucapan Kangjeng Nabi Ibrahim astaghfirulaka rabbi besok bakal jaruk pangampura ingsun laka kadue sira ing pangeran ingsun raja yuslim kana arah ngarep-ngarep yen tamanjing Islam ya abi falamma tabayyana lahu maka samang-samang sanarimanya takada Ibrahim panahu setuhun abi adul lillah iku musuh kadua Allah bimautihi alal kufri kalawan maut abi ngatasi kufur tabarra'a minhu maka nabi malu baryakan yang Nabi Ibrahim minhu saking abi wa tarakal istighfar lahu lan ninggal ya Ibrahim ing jaluk pangampura lahu kadua abi inna Ibrahim ing satuhun Kangjeng Nabi Ibrahim la'awahun iku yaktikang akeh DP kasiru tadarru'i wa du'a tegese akeh DP nelang ngadu'a halimun turiku kang aris saburun alal adza tegese kang sanget tahan ujine alal adza ingat sepilara sepilara ayat ieu teh neruskeun ayat anu kamari tentang maca istighfar macakeun pangampura macakeun istighfarna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanu jadi pamana ieu ne Abi Thalib ku dedeh-dedehna Kangjeng Nabi ka pamana nu nami Abi Thalib
hingga dirayu ku Kangjeng Nabi supaya iman ka Allah, iman ka Kangjeng sebagai utusan Allah. Telireun Kangjeng teh terasa maca istighfar, bahkan Kangjeng Nabi nyarita moal eureun kaula, wallahi la azalu astaghfir, kaula moal eureun-eureun terus teu mangmentakeun hampura ka paman kaula lantaran inget kana jasa-jasa paman. Pohara anu ngurusan lain letik-letik pengurusan, masa kuari maot teu iman. Ingat karena jasa seorang paman Abi Thalib sakit itu luar biasa, anu ngahadang kejadian-kejadian anu bakal ngajadikeun bahaya. Ayo maot teu iman, cek Kangjeng secara manusiawi atuh deudeuh jeung nyaah karunya la azalu astaghfiru, moal eureun-eureun kaula mangmentakeun hampura hatauna sehingga kaula dicaram ku Gusti Allah. Watuh sahabat ge balerea kabeh mangmentakeun hampura ka indung bapana anu maot musyrik, mangmentakeun hampura ka bapak kolotna anu maot musyrik. Maka Allah nurunkeun ayat ma kana lin nabi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Dilarang Kangjeng Nabi berikut para mukminin mangmentakeun hampura ka Allah jang para musyrikin sanajat musyrikin eta sebagai kerabat anu deukeut. Dilarang geus lain-lainna deui. Untuk kuari teh wah paeh bae saya dikawin jeung sarwiti Islam, boga anak disakolakeun, pergaulan sakolahan naudzubillah min dzalik jadi berubah akidahna, kuari pangeranna jadi Tritunggal. Berarti Kristen kafir, Kristen ayeuna mah sebab kitab Injilna muharraf tahrif. Nah, kuari lamun paeh bapakna Zaid paeh, anak teu meunang warisan sebab anu ngajadikeun pemisah akidah. Bisa juta kali sugih bapakna atau anakna anu sugih paeh anakna teu ngawaris. La yarisul muslimu al kafira walal kafiru al muslim. Atawa ki Zaid kawin jeung Siti Kristiani, make Siti heran ini Kristen nyara. Ayo make aturan gereja Kristen lah, bukan biasa aja Kristen ieu. Nyana milu muludan. Ki Zaid ini ada apa sih rame-rame? Muludan bos. Muludan itu apa? Muludan itu mengenang kelahiran Kangjeng Nabi sekaligus wafat Kangjeng Nabi. Oh iya, saya dengerin aja. Bos, ini mau urusannya orang Islam. Ini pengen ngedengerin dah. Bos ngedengikeun aja dibagi berkat. Kebagian kan nyana. Paneta berkatnya aya sinar salam. Nempel kana berkat. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Emang kita nyorot sinarna kan berkat. Nu mantak haju gembul ge. Sinar Kanjeng Nabi. Masya Allah karim, urang teu kadeulegan sakadar berkat bah. Tapi eta maknana asyraqal badru alaina. Ay nyorot karim mantak di daharna ngeunah. Balik ngariung jam 1 di dahar kurang berkat. Ngeunah tuh jalapar.
badak lamun dibagi aqua doang santri ngarombong bae aing mah muludan seneb deuk. Atuh aqua doang. Ayo baheula mengagedekeun berkat tu pajar mah tu dasar aja balik kiai yang berkat cenah kos kitu. Si dasar embung mere meureun deui nya. Tah, ieu maknana ieu makna aya sinar ilahi nu dibacakeun ku para santri, para ustad, para kiai nu ikhlas. Aya meureun-meureunan 40-an mata nu maca asraqal nu ikhlas saurang mah. Anu teu ikhlas mah moal nempel moal. Nu ikhlas mah aya set nempel. Dibawa ku Ki Zaid. Pemajikan nanya, "Pak, itu apa?" Katanya si berkat. Emang dari mana? Muludan. Kok Bapak ikut muludan? Rame-rame ngedengerin. Iya tuh coba. Dahar punya anak. Hidayah lewat berkat. Isuk-isuk dan nyana ngalamun baik kalau masuk Islam enak ya ceritanya. Maksudnya kenapa? Ya tuh dapat berkat terus. Tah. Lewat mana Allah endek ngajadikeun deuk mere hidayah ka jelema rahasia Allah. Lewat gering, lewat perang, lewat nyanyi, lewat ngaji, lewat berkat nyanggakeun ka Gusti Allah. Urusan Allah sama hidayah. Aya nu deuleu doang itu siapa? Itu mah kiai. Oh berbeda ya, isuknya jadi asup Islam. Anu hiji itu saha itu mah Pak Haji, aing greget ka si eta. Jadi henteu. Itu teh rahasia Allah tah. Nyanggakeun sadaya-daya. Udah memang tadi nasi sok salat jadi henteu. Gara-gara aing ngeleubeungeun si eta kunaon meureun datang ka kuari haranges. Eta sinar korupsina timbul. Tah, ya. Nah, kuari Ki Zaid asup Islam, boga anak kan. Nah, kuari paeh Ki Zaid nah. Mualaf, hartana loba. Teu bisa diwaris ku anakna. Teu bisa diwaris atau anak nu paeh, nyanana Islam, anakna Kristen, teu bisa diwaris. Lah ya disulut. Berarti jurang pemisah akidah. Kewenangan Kangjeng Nabi memacakeun istighfar sekalipun ka Abi Thalib. Paman anu ngarumah, paman anu ngahadang tina sageur kejadian-kejadian ada, tapi tetap bae datang ka mangmentakeun hampura jalan Allah karim. Timbullah pertanyaan pan Kangjeng Nabi Ibrahim ge mangmentakeun hampura ka bapana. Kanjeng Nabi Ibrahim teh boga bapa ngaranna Azar. Kebeneran Kanjeng Nabi Ibrahim seorang manusia nu hebat nu piawai, tapi boga bapana ieu lain lalagaan, tukang nyeunan patung sekaligus ngajualan patung. Maha kawasa. Ulah ditanya. Jangan ditanya kemana aku pergi. Ulah ditanya urusan Allah. Siapa anu kitu talar heran aing. Ulah urusan Allah, urang mah iman ke Allah, iman ke Kanjeng Nabi, iman ke para mursalin. Adapun rahasia-rahasia kos kitu Allah tama urusan. Ketika Firaun kasienan digantian kerajaan anak dengan tabiran-tabiran ahli sihir, diputus ku Firaun, bodoh orok laki-laki bodoh. Sabaraha ribu orok anu dibunuh. Maha kawasa Allah, orok nu diimah mah diantepkeun. Kanjeng Nabi Musa diurusan pugu eta nu bakal jadi musuh. Maha kawasa Allah. Urang teu jandung teh ngorenganan pamajikan urang nu galak. Rahasia Allah. Rahasia Allah boga pamajikan galak teh teu nyandung. Sia seuri hayang meureun. Itu aya rahasia-rahasia. Ya Allah ya Rabbi, orang di imah urang jawaraan teu kudu make golok asal manyun bae geus. Kecuali jelema anu geus teu boga dinding halim ya geus mangke bae nyandung lah urusan. Acak-acakan anak di mana kolot di mana, acak-acakan mun ditanyakeun pamajikan geus teh arah jidinya ngagugulung hulu leutik. Hulu gede tadi urusan. Boga 2 hulu padahal apa. Tergantung jelema-jelemana dititahan ge nyandung aya bakat moal bae. Wajen tadi omong-omong ge atuh geus bakat mah nyandung bae. Enggak tah ulah dipikir ka kumaha Allah. Beres.
pamajikan ge lamun kumaha Allah bae jangan ngeunaheun nyadar ieu Kangjeng Nabi Ibrahim boga bapak Kangjeng Nabi Ibrahim nu lain lalagaan sampai dipuat ku hari dina sholawat Ibrahimiyah tapi boga bapak tukang nyieunan patung jualan patung Allah karim azar ngaran Kangjeng Nabi Ibrahim terus ngajakan kanu jadi bapak tapi bapakna tetep keke dina kayakinanana Kangjeng Nabi Ibrahim temang mentakeun hampura ka Gusti Allah dengan bahasa perjanjian astagfirullah rabbi Gusti abdi teh bade nyuhunkeun pangampura kanggo rama abdi Gusti roja ayuslima dengan harapan supaya asup Islam bapak abdi teh boga harapan supaya bapak asup Islam Gusti nyeri meureun di akhirat teh ketika para mursalin aya di sorga ketika para nabiin aya di sorga ketika para aulia Allah aya di sorga ketika para solihin jeung mukminat aya di sorga bapa di dieu aya di neraka neuk teu sedih kumaha Gusti astagfirullah rabbi raja ayyuslim mang mentakeun hampuralah Kangjeng Nabi Ibrahim teh maca istighfar Gusti abdi teh nyuhunkeun pangampura kanggo rama abdi nami Azar teh anu ngajadikeun kana sabab ayana abdi supaya abdi ulah dibere sedih jaga di akhirat ketika jelema-jelema digariring ka sorga abdi teh hayang sareuneup saigal jeung bapa netakeun hampura nah ieu nu tadi teh Kangjeng dicaram mentakeun hampura ka Abi Thalib sahabat dilarang mentakeun hampura ka para karuhuna nu maot musyrik kok Kangjeng Nabi Ibrahim teh maca atau aya perbedaan maka dijawab ku Gusti Allah wa ma kana istighfar Ibrahim li abihi Allah alam bimuradi teu aya maca istighfarna mang mentakeun hampurana Kangjeng Nabi Ibrahim li abihi ka bapana nami Azar teh eta teh lain samata-mata sakadar mang macakeun hampura mang mentakeun hampura tapi eta manu timbulna illa mau'idati wa'adaha iya tepati-pati maca istighfar kecuali timbul tina perjanjian anu dijanjikeun ku Kangjeng Nabi Ibrahim ka bapana dina bahasa Arab mah beda amun kurang ditaliti ku urang bakalna berbeda ngamarjaikeun domir ieu teh anu janji nu ngajanjikeun teh Kangjeng Nabi Ibrahim atawa bapana tuh kan aya Kangjeng Nabi Ibrahim anu janji Gusti abdi teh ngajanjikeun ka bapa dek baca istighfar jang bapa janji supaya harapan abdi teh asup Islam bapana geus Kangjeng Nabi Ibrahim nu janji tapi lamun ngamarjaikeunna dibedakeun ma mau'idati wa'adaha anu ngajanjikeun bapa kana perjanjian ieu ka Kangjeng Nabi Ibrahim Kangjeng Nabi Ibrahim nu janji ka anakna ya ieu teh nu janji teh Kangjeng Nabi Ibrahim atawa bapana tak urusan pimarjeun bae sakitu hesena mentak Al-Qur'an mah teu meunang sambarangan dibaca sebab geus mah hakikatna geus mah majazna geus mah kinayahna geus mah ngamarjek-marjekeunana tah anu ngajelaskeun janji nu janji teh Kangjeng Nabi Ibrahim atawa kitu bapana eta teh kan teu meunang kurang kudu ceuk Kangjeng Nabi teangan kurang dina hadisna nu janji teh saha ya Allah ya Rabb lain pagawean leutik-leutik koregana kudu teangan heula di Bukhari kudu teangan heula di Sunan Abi Daud kudu teangan di Ibnu Majah
coba ieu teh nu janji teh keterangan Kangjeng Nabi Ibrahim atawa bapakna teu meunang make otak urang ngamarje-marjekeun mah babari digilekeun wa'adaha ka Kangjeng Nabi Ibrahim hakna kana mauidah iyahuna kitu ka bapana jadi Kangjeng Nabi Ibrahim nu janjina gilekeun ku urang ja bisa mauidah ti wa'adaha iya dibalikeun atuh azar meureunanan tapi teu meunang tak Quran mah kos kitu sangeunah-ngeunana kudu make hadis Kangjeng Nabi deh emang jadi kiai kok jadi kiai teh ya barang diondang haju susu kopi aya ngeunah teh mah kos kitu mantap gelas kumaha naon mesti bisa dicekel bubuan aya gedena gelas kiai pohara teh mah ai ke di kitu-kitu mah babari tah pelebah ieu hadis teh sahih apa dhaif saha ieu rawina masyaallah karim kemudian ieu teh di Bukhari tisaha jeung tisaha-tisahanaan sahaan ya Allah ya retah kamu ditanyakeun eta bae kakarak aing asa lain jadi kiai kamari mah keur ngariung asa bos aing asa jadi kiai asa jadi mama komo dibuya-buya mah betul kiai aja pendek betul ini makar ya waduh tuh kan ya Allah ketika ditanya masalah teu kajawab aletik jadi jelema masyaallah karim. Nah, iya hese keur carita hese we boleh teu bisa. Ieu carita mun ditanyakeun coba-coba teu bisa. Teh eta hese. Ya Allah, ya Rabb. Hiji jelema jago jasa dina urusan hadis Kangjeng Nabi. Kebablasan, carita rawi-rawi teh nyaho pisan. Kebablasan lana okos Kangjeng Nabi Musa. Asana ana a'lamu aing pangnyahona. bablas garan mukotil tak iya teh nyaho pisan nyana mah lamun nyaritakeun eta mah kitu-kitu riwayat hidupna lahiran tanggal sebean maotna tanggal sebean riwayat hidup kiki B eta teh lahiran tanggal sebean jadi nyaho wah nyana teh geus rawi hadis supang hebat-hebatna ngan aya takabur di jero hatena aing pang pinterna aing pang hebatna eueuh tanding sana aing datang ka nyana nyieun forum tanya jawab Bahsul Masai. Aya tanya aing, asana jauh anu teu nyaho aing mah kabeh. Nyaho kabeh. Ku takabur aya bae lawanna wali. Di forum sakitu nanya anu kajawab kabeh wali mah nanya seetik ketil aing mah nanya bae 2 pertanyaan. Naon? Geus mah ulah nanya geus mah hina. Pan mah ai wali mah tilok make jas. Hina gitu kadelena nu make jas mah pedagang tah pedagang jas ieu teh jadi eta wali mah nanya 2 ieu nya cepat nanya naon lamun kajawab aing dik guguru kasihan je atuh kajawab teu kajawab ge jai mah lain teu kajawab jeung kira teh aing guguru bae sih aing 2 aing mah pertanyaan naon aya cepat hiji sagede kumaha pejit sireum nyana geus ngagibeg teh geus ngagibeg kadua naon nyana ge leutik aing kadua naon kadua waktu Kangjeng Nabi Adam dititah munggah haji ku Gusti Allah sorangan bae nu nyukur tahalulna saha Ti bisa gak jawabnya? Oke, sekian aja. Ayo, tak. Jawab, Gus ya. Jawab. Wali atuh. Masya Allah, tesambaran. Ayo, coba. Amun sia jaho, eta pejit sireum. Saha nu nyaritakeun anak. Mun Kangjeng Nabi hadis tahun. Lamun sahabat saha. Lamun wali saha. Ayo, aing mau ka indit di dieu heulanan. Ulah make otak sia tapi make riwayat nomor kedua nu nyukuran tahalul Kangjeng Nabi Adam can aya sasanya lamun gak haji harita saha nu nyukuran anak cepet sia tetep teu kabaca ku cenah hampur aing pelebah eta mah aing teu bisa ngajawab mantap ulah somong sia ye wa fauqa kulli dzi ilmin alim disahuruheun lasaluhureun jelema anu pinter aya deui nu leuwih luhur
ye aya langit ka hiji langit ka dua langit ka tilu langit ka opat ulah sok haju mentang-mentang sia yes mentak kuari riwayat nu timbul ti muqatil teu dipercaya lantaran gedebul sakitu pintarna teu jadi perawi hadis anu hebat nu sahih sebab gedebul asli tah dongeng teh tah urang ge lamun gedebul kos kitu ulah sok cilet-cilet kan biasa bae ngarasa bae ulah sok cilet-cilet kos cangkurileung biasa bae nah iya bahasa sekedar gambaran Kangjeng Nabi Ibrahim janji anu perjanjianana teh dek mangmentakeun hampura dengan harapan asup Islam mangmentakeun hampura musyrik keneh kan bapakna kok Kangjeng Nabi Ibrahim maca istighfar oh lanjut walamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah barang nyata-nyata majelas ke Kangjeng Nabi Ibrahim bahwa bapana teh horeng musuh Allah kanyahoan musuh Allah na bimautihi alal kufri mautna kufur teu percaya ka Allah sebagai pangeran teu percaya ka Kangjeng Nabi Ibrahim anak diangkat jadi utusanana rahasia Allah barang jelas maka Kangjeng Nabi Ibrahim bahwa bapak teh aduwwun lillah tabarra'a minhu tabarro'a merdeka Kangjeng Nabi bebas Kangjeng Nabi Ibrahim lubar Kangjeng Nabi Ibrahim henteu maca istighfar wa calakal istighfar embung mangmentakeun hampura Kangjeng Nabi Ibrahim henteu tuh jadi eta Kangjeng Nabi Ibrahim teh teu apaleun bahwa kang bapana bakal mautna kitu musyrik can aya perintah ti Allah tanda-tanda mah geus apaleun Kangjeng Nabi Ibrahim teh bapa teh jadi kieu cuman kulantaran can aya instruksi ti Gusti Allah nyanggakeun ka Gusti Allah kan aya rasul mah kumaha wahyu can aya wahyu sanajan tanda zahirna mah kos kitu aya can aya wahyu jaloba jelema teh anu dikir hirupna mah kafir tapi mautna mah muslim ambalaya jutaan manusia dibalikeun aya anu keur hirupna mukmin naudzubillah min zalik mautna jadi kafir naudzubillah min zalik wa min zalik rahasia Allah jaloba jelema anu keur masa hirupna teu kapanggih jeung Kangjeng Nabi atuh kunaon barang sakaratil maut dilayadna ku Kangjeng Nabi ribuan jutaan manusia eta dijelaskeun di kitab Fatawi hadis ya jutaan mukmin nu sering maca sholawat teu daekeun kapanggih ngimpi komo yakloh mah tapi ketika nyana sakaratil maut dilayad hanya dirina nu nyaho assalamualaikum waalaikumsalam saya ieu anu sok disolawat Muhammad nyana senyum urang teu ngarti senyumna nyana horenganan keur ngobrol jeung Kangjeng Nabi lain hiji lain ratus lain ribu jutaan mukmin masya Allah karim nu mantak ulah eureun-eureun ge maca sholawat harapan urang geus bae panungtungan eta bae teh jang hirup urang mah kos kieu hambalaya rahasia Allah anu maot di leuweung anu maot di laut anu maot di sumur anu ku tsunami anu ku gempa eta teh Kangjeng Nabi ngalayan deuk sakarat deuk kumaha teh mah urusanna teh mah rahasia ih kurawa kadeuna na tsunami dagang sumur horenganan ketika rek sakaratna Kangjeng datang deuk kumaha coba masya Allah tak eta lah rahasia Allah teu bisa nyaritakeun hanya sebagian hamba-hamba Allah nu dibere nyaho ge teu meunang diomongkeun terus duku kula didongengkeun kamari keur haol anu tukang adu kotok teh aduh anu jadi piwalieun kan kadele ku mama oh jadi mah piwalieun tukang ngadu kotok di beat ai kiai teu di beat geus bae pan jadi riweuh nya tukang ngadu kotok di beat torekat heran aing mah isuk-isuk kieuan bae isuk-isuk ngajantur kotok jadi ahli torekat ari anu nyeklan tasbih bae nyeklan kitab teu di beat-beat eta bahkan kehebatan mama nandele oh jawali we piwalieun je mantak deuk jadi wali horeng kudu ngadu kotok heula siapa jeung ngadu kotok we tungtung nama la ilah ya
jadi saencan Kangjeng Nabi dibere tanda-tanda ku Gusti Allah tentang akidah anu bener na bapakna boga harapan supaya asup Islam dipangmentakeun hampura dengan cara istighfar Kangjeng Nabi Ibrahim jang bapak harapan roja istighfar supaya asup Islam tapi barang jelas kafir musuh Allah tabarra aminu geus teu baca istighfar deui Kangjeng Nabi Ibrahim geus teu Inna Ibrahim la'awwahun halim Allah alam bumara desanya Kangjeng Nabi Ibrahim la'awwahun yakin jelema anu pohara pisan DP na ka Gusti Allah anu loba pisan ngadoana ka Gusti Allah halimun turnu pohara pisan tahan ujina terhadap pilara-pilara manta kasupkeun kana ulul azmi ismatuhum paling dijaga adalah para anbiya maksum ngan di antara maksum aya nu berpangkat ulul azmi nomor kahiji Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadua Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Isa eta ulul azmi jelema anu boga predikat nomor 1 rajaning raja dina urusan akidah kepasrahan ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ieu Kangjeng Nabi Ibrahim ulul azmi matak di dieu jelaskeun la'awwahun halim anu pohara pisan tadarruna anu pohara pisan ngadoana anu pohara pisan dumadeus ka Gusti Allah atur anu pohara pisan nahan pilarangna Kangjeng Nabi Ibrahim atuh moal aya tanding ku kumaha kos Kangjeng Nabi urang nyaritakeun fakir saha nu leuwih fakir ti Kangjeng Nabi nyaritakeun miskin saha nu leuwih miskin ti patan Kangjeng Nabi nu mataca Kangjeng Nabi cintailah fakir orang yang mencintai fakir adalah sama dengan mencintai saya sebab tidak ada yang lebih fakir kecuali saya cintailah miskin sebab saya dilahirkan oleh Allah menjadi orang miskin orang yang cinta miskin berarti cinta kepada saya mana orang yang lebih miskin daripada saya urang mah dibere embung tah diuk jeung nu fakir miskin teh bau hayangna jeung bupati begitu bangga urang lamun diuk jeung bupati jeung gubernur jeung polisi puguh deuk nangkep jeung teh urang mah mung itu bangga jeung fakir embung ya Allah ya Rabbi aya naon di diri urang sehingga urang teh teresep ka fakir teresep ka miskin mantap Kangjeng Nabi wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum Kangjeng Nabi geus dikitu-kitu ge tetep bae teu hayang bae sebab naon sebab nu fakir bae jeung nu miskin endeuna mentak urangna boga karakter embung dipenta hayangna dibere bae urangna boga karakter hayang dibere mun boga karakter kos kitu coba kuari nurutan Kangjeng Nabi Ibrahim Kangjeng Nabi Ibrahim kos kitu teh embung dibere hayang mere adapun dibere masalah tapi embung dibere ngan hayangna mere nu mantap Kangjeng Nabi mah nyieun Kangjeng Nabi Ibrahim mah nyieun pos-pos paranti jelema anu singgah dek dagang dek ziarah dek silaturahim nyieun pos di dinya besi kapetingan tah tempat ngendongna besi hayang dahar tah dahareunana jeung ngalayanana ya Allah ya Rabbi pohara mah Kangjeng Nabi Ibrahim pohara moal aya pangbarahanna sadunya iwati Kangjeng Nabi Ibrahim barahan dongeng mah babari jasa urang mah barahan boro-boro ka batur ka pamajikan bahasa datang ka pamajikan minta cai konon salaki teu daek barahan berarti pelitnya sebenarnya tuh cak mamang teh coba saha salakina besi sia anak pelit teh urang wara ka pamajikan ka anak ka incu jang naon teh ni ulah ka batur lah ka pamajikan bae lah dah pamajikan minta tah pamajikan tah ayo sia diloloh ku ai menang sabulan teh ai anting kula ka mana dijual eta pake
jolo tuh atuh pecang macam moal eleh pecang mah otakna beuh pohara Kangjeng Nabi Ibrahim kacaritakeun jaga di akhirat hadis anu diriwayatkeun ti Abi Hurairah ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaga di akhirat Kangjeng Nabi Ibrahim yalqa alaihi salam abahu azar pendak jeung bapak yaumul kiamah wajah bapakna teh geuleuh kedaul sinaran mengkerut anu luar biasa kadeus sedih jeung prihatin katembong ku Kanjeng Nabi Ibrahim bapak teh ieu teh geus ahlung lain boga keyakinan bakal diseret ka neraka kapanggih jeung Kanjeng Nabi Ibrahim nangkep biasa cek Kanjeng Nabi Ibrahim ieu kurasa mana teh anak aing khairu ibdin pang bagus-bagus anak malah yang sia aju begitu atuh geus deui ja aing nyaho bawa sia teh hebat geus aing bawa ka ditu ka pangeran coba deuk dikumahakeun ayo dibawa ku Kanjeng Nabi Ibrahim bapak teh ka Allah diusulkeun ya Rabb haza abi Gusti ieu teh bapak abdi abdi teh aya sebab bapak abdi ieu bapak abdi annaka wa'adtani alla tukhziyani yauma yub'atsun Gusti teh kapan janji Tuhan teh Gusti janji ka abdi moal nyedihkeun ka abdi jaga yauma yub'atsun di poe kiamat ayeuna poe kiamat teh payu khizin azab min abil abad mana kesedihan anu paling sedih deui tibatan jauh jeung bapak ieu teh bapak teh dibawa ku abdi teh ka Gusti ku sebab abdi teh embung sedih lantaran bayangkeun heulanan ieu mah Gusti abdi ka sorga bapak ka neraka abdi mah seserian di sorga jeung ahli-ahli sorga bapak mah kekerlekan di neraka pang sedih-sedihna eueuh deui tibatan min abil abad nyangakeun sadaya-daya kumaha jawaban Allah yaqulullah taala Ibrahim ulah jalir ti janji ya panaon inni haramtul jannata 'alal kafirin janji aing pan aing ngaharamkeun surga ka kafir lamun mukmin mah sakumaha gedena ta dosa bapa sia lamun mukmin mah sakumaha hebatna dosa bapa sia dunia pinuh ku dosa bapa sia kabeh nyundul datang ka langit tapi iman sia ka aing ta bapa sia jeung ka sia enggas dosa naonan surga tapi kulantaran aing janji surga aing mah moal dibikeun jeung jelema kafir ini haramtul jannata 'alal kafirin eta janji aing Gusti atuh geus kieu mah kumaha henteu kumaha aju kumaha teh ya Ibrahim matah tarijlaik naon anu aya di handapeun suku sia coba adeuleu barang di dulu horeganan aya binatang wah nunduk yang kerem ka Kanjeng Nabi Ibrahim idzan huwa bitu badiyahun mutalattihun ieu kromo dan luar biasa ijid Kanjeng gambaran bapa maneh teh asli nama tah ijideun sia jadi urang teh lamun dibere dibukakeun hijab ku Gusti Allah jalu munafik urang dibukakan hijab ku Gusti Allah nyaela kafir urang dibukakan hijab ku Gusti Allah nyaela musyrik eta teh sarua jeung jelema nu pagjore-jorana koromod boro-boro deukeut urang jauh ge urang hayang ditimpahan bae nu matak timbul rasa hayang perang teh ka kafir lantaran ku koromod-koromod itu urang mah di bos-bos kan bos siap bos sepatu tuh bersihin dulu ya oke bos berangkat oh, bos nah, ini waktu sholat saya mau sholat. Jangan sholat dulu. Iya bos, oke bos. Kurang madak tinggalkan sholat. Lantaran buka deleuna kasep si bos aku mau bos nasi inci mah. Bibirna berem birmer. Nah, lantaran teu boga pandangan batin, lamun boga pandangan batin, bos teh poromo jore izin. Urang deuleu anjing teh izin, deuleu babi teh izin, leuwih tibatan babi. Nya ku batu perang lah coba.
Lamun memang pandangan orang model kos gitu. Nah, Kanjeng Nabi Ibrahim teh bere dedelean ku ih, da Kanjeng Nabi izin padahal bapana teh, padahal bapata teh. Matak dicekal ku Kanjeng Nabi Ibrahim. Ayo kadu, bi qaimihi, ayo ka pinar. Langsung dicekal ku Kanjeng ku izin-izinna. Sangga sadijin barangkeun ka neraka horeng bapa. Nu nganarakakeun bapana teh Kanjeng Nabi Ibrahim sorangan lempek dedelean lain jelema. Ya tuh orang lamun neuleuh pamajikan orang lain tuh siapa haju bae kan. Nah iyalah. Jadi dedelean Kanjeng Nabi Ibrahim na diaslikeun ku Gusti Allah. Bapa sia teh kadaleuna bapa. Ya nu aslina. Teh kudu ku Allah, teh kudu ku malaikat zabaniyah. Seret ku Kanjeng Nabi Ibrahim sorangan tujubar bae. Ditanya, "Ibrahim, eta teh bapa?" Tapi kok dibawa lain bapa kadaleuna ku aing. Masyaallah. Urang teh lamun keur nampilingan anak ceger teh daek salat teh daek ngaji teh lain anak kadeleuna eta teh moal daek urang lamun anak urang kadeleuna anak mah nampilingan anak mari batak ditampilingan ge ku urang teh aju bap anakna nampilingan kolot teh wah orenganan anak neuleuh bapak lain bapak lantaran ngarusak akalna sedangkan akal di manusia hiji-hijina kamuliaan jangan bedakeun antara sapi jeung manusia teh akal pikiran ku hari dirusak kunyana kena sanksi di negara Islam mah dipupuhan rangket 80 rangketan piceun ka Lampung. Berak di Lampung lo pasti mbak di negara orang mah tangkap bawa ke polsek nu nebus bae bawa ke Polres ayo negosiasi di polsek negosiasi nego jadilah 30 juta keluar itu kene berbagai narkoba aya nu langsung ke Polres penjara nu ngajualana polisi nu ngamankeun polisi nu nangkep ge polisi jadi serba polisi bae geus kabeh sebahagian seperti gitulah tapi sebahagian mah aya polisi ge nu rapi anu daek salat puasa negakeun keadilan sesuai jeung aturan asal aya parawan diri maksudna diaman-amankeun aya rangda diamankeun polisi eta kos gitu siapa jeung serikeun aing teh yang serikeun polisi sih sebenarnya aduh di negara urang kos kieu betah terus nuzina kena sanksi lantaran aya aturanana kapan bersenggama jeung awewe teh kudu make perhalalan cara ngahalalkeunana make aturan akad nikah ketika zina kena sanksi lamun muson ya otomatis kudu dipaehan aman lamun dipaehan ranjam tiap nu zina muson artina muson teh nu pernah nikah kalawan pertikahan sah kemudian manehanana zina ranjam datang ka paeh eta sanksi di negara Islam aman moal aya nu zina deui walil qisasi hayatu ya ulil albab kulantaran nu zina diamankeun nya ngarasa aman jaing kemari zina teu naon SMS deui mulai komo ayeuna mah aduh masyaallah hese nyarita ku ari mah perzinahan di urang teh baheula mah di perkotaan ku ari perkampungan geus puguh di kontrakan geus puguh di apartemen geus puguh di hotel-hotel mah antara imah jeung imah ge perzinahan mentak sok rada sararieun besi turun azab ti Gusti Allah Subhanahu wa taala
maling gitu kan maling lamun geus kenal iso potong leungeunna geus deksa pokona mah nu maling dek rakyat atau dek pejabat potong leungeunna maling sakali potong sapinggalangan maling 2 kali sakit 3 kali sakit 4 kali sakit atut bahasana kuduna leungeun jeung suku kabeh geus tinggal awak bae kos bonteng kuduna mah kitu ngan 4 tahun potong 2 tahun tebus 1 tahun tinggal 1 tahun deui pake ngabaso gitulah negara Indonesia sok gara para rakyat anu ngahukumanana jaksa hakim ayo sia aing mah yakin ka Al-Qur'an gara pae ku aing dideuleukeun sia kajian hukum aing ngadengekeun sebab aing rakyatna sebab aing kamari teu ka umrohkeun bongan geus sia aing bakal neuleuh ke di akhirat nu ngahukumanana teh kumaha coba sia tinggal gitu baing guys babari lah di dunia ieu tak ieu bahkan teu aya lantaran urang mah lain hukum Al-Qur'anul hukum Belanda lamun aya jelema mayahan 2 lalaki maka papisalasin tangguhkeun untuk pembayaran dia 3 tahun wakila genep tahun wala atrafu fi kulli sanatin qadru sulusi diatin lamun nganiaya anggahota model curug model leungeun ramo jeung sajabana etalah ngaranna atraf perpucukan pertungtungan tindak berbagai anggahota cek ajengan musanif model motongkeun 2 leungeun atawa sukuna ieu ditangguhkeun 3 tahun tiap tahun ukuran seperti diat oke lah cek sakol mah tetep bae kuluh pisanna jalun nafsi ari datang masa diatna awak-awakan eta diitibar temina zuhuki tina kaluarna napas mimiti dihitung waktuna 3 tahun ti mimiti kaluar napas nu dibunuhna masya Allah datang masa diat salian ti awak-awakan modal tadi ukuran atrop yakni megatkeun motongkeun leungeun atau motongkeun suku ceuli jeung sajamana eta mah dihitung mimiti dae jinayat ti mimiti manehanana nganiayana tidinya mulai dihitung 3 tahun teh Zaid guari kena beban diat untuk pembayaran penganiayaan terhadap Umar diputus 3 tahun lamun teh mah 100 ontak bagi 3 berarti per tahun 30 seberapa 30 per 3 oh aing mah teu kudu make kalkulator yang bener nyonte kitu pokoknya guys aya ke 1 tahun deui bayar sakitu 1 tahun selesai barang menang 1 tahun paeh ki Zaidna kan masih 2 tahun kene kakarak dia pembayaran teh seperti lu berarti masih kene 2 per 3 man mata Zaid pae tina termasuk anu kabebanan manehanana pembayaran tentang penganiayaan pembunuhan terhadap Umar ai prak pae kakarak ge manehanana menang 1 tahun nah ieu man mata Zaid pae pi ba'di salatin untuk 2 per 3 ka ditu sakoto geus bae teu kudu bayar deuk bayar kumaha tuh mah nya tulang bisa mayar itu bisa tuh geus bebas di akhirat ge bebas di akhirat ge bebas ketika diadili Zaid maneh kan kena beban 100 onta betul nu geus dibayar sabaraha seperti lu 33 koma sekian berarti kan cek malaikat masih 2 per 3 atuh kunaon yang dicabut nyawa
ayo Israel lah dia kan tampilin gue yang Israel emang aing teu siap aing cak Israel lah gitu cak teh sangar amat tuh aing kan ngaji Israel sembarangan jadi nyana bisa tegas kayak gitu dah coret ke surga kan aingnya geus bung jasa burung gak neraka ya aduh Masya Allah bisa ke di akhirat ke situ bohongan saya ini payah kecuali nyana bunuh diri menang setahun supaya ulah mayar gantung maneh gantung di akhirat diadili ya mana kan boga tanggungan 100 juta betul nunggu bayar kan nggak seperti lu 2/3 pakai pahenya sih aku sah untuk Israel jangan payah mah kusa tapi kan saya nggak gantung maneh sepir pakai tambang leutik tapi sia kan yang gegeraan bung bayar kan ayah sih cekina tetap sama kena beban baik bodoh diri waktu bisa sebab jangan yang bung mayar itu bisa takos gitu Masya Allah kajen kakaler kakidul kawetan kakulon ge tetenya lantaran embung mayar bisa kalau bayar mah akur tak urang lamun boga hutang kahiji jelema kemudian paeh bebas di urang ge sarua di hukum demokrasi ge bebas sebab naon sebab atuh deuk kumaha mayarna bebas teh ukuran negara mah tapi ukuran di agama mah limpahkeun ka ahli waris utang mah tetep nyana mah bebas ahli waris tetep anakna kabebanan tir ka hutang duh cak anak ke batur mah menang tir ka teh sawah 100 hektar di mana aya atuh ngahayal mau ulah leutik-leutik tak leutik teuing 100 hektar aju sameterna 10 juta geus kagok pokona geus ulah 100-200 kagok mah 10 juta aja duitna sama nuk jang sia aing mah ngahayal teh bae aduh Masya Allah walayakilu pakirun tengah soban nu pakir boro-boro jang nanggung jawab batur puguh jang dahar diri nage hararese teu bisa Zain ngabunuh Ki Umar kapan nu wajib mayar asobahna nah iya dulur Ki Zaid adik kakak mamang etalah termasukkan asobah mun manehanana maot Zaid nu bakal menang warisan tak eta ngaranna asobah kuari asobahna pakir boro-boro jang mang mayarkeun onta atawa beban 100 onta nu dibebankeun ka Ki Zaid asobana boro-boro bugudah harga hese tuh kaberata lamun tema dipaksa ku hakim kita mayar ngangsongkeun awak pencet kim aing kusya coba kencringan apa tayu nu keluar los jang sia tah hakim cak hakim ulah kitu ilah tuh sia memaksa-maksa teuing aing jadi pencet ge moal keluar duit ratusan moal henteu kajenkeun menuku tadi di dahar itu satu cak hakim gitu mah makana tolol tak hakim paksa baik warok kita beul manfaat hakim lamun maksa tilok manfaat tigali ujung-ujungna guering sangkilang sugih jadi fitnah hartan itu kene polisi lain hiji lain dua lamun nyana bener-bener ente sesuai jeung aturanana hartana jeung dirina di ujung bakal kena mamalah fitnah baik loba jasa tah manggeus gos itu dibukti-buktikeun ku Gusti Allah teh namun memang manehanana nyokotna lain make aturan nu sesungguhna geus kena fitnah di ujung mun teu dirina hartana jeung sajaban walayakilu rokikun tengah sobaroki kaula di urang mah sobiun budak letik boro-boro jang batur budak letik bajang nyana nage hese wa majnunun edan boro nanggung jawab batur puguh nyana nage kukuluyuran bae edan boro-boro nanggung batur atuh nyana nage teu puguh dumuk nu edan mah senang sorangan bae ngomong bantu nyambung jeung urang
mandi tilok dahar di mana baik nu edan golok dibawa tinggal urang bae bingung atuh lamun urang bingung kudu ngabingungan nu edan ini saya nu edan mantep keur langsung ke lumur bingung urang ulah antep kana nyana tah di negara Islam nu edan ditampung aya markasna aya tempatna tanggung jawab pemerintah cukup jangka neraka henteu nyadiakeun tempat nu edan ge cukup kan manusia eta teh masyaallah muslimun teu bisa ngasob jelema musliman kafirin ti jelema kafir kitu keneh sabalikna kafir ti muslim itu emang teu ngawaris kapan Zaid ngabunuh Ki Umar ternyata Ki Zaid teh asup Kristen ketika Ki Zaid diadili dibebaninya na teh 100 onta teu bisa nanggung asobahna sebab ketika Zaid maot teu diwaris ku ahli warisna lantaran berbeda agama sabalikna Zaid muslim ngabunuh dulur-dulur nanu asobah nu kafir teu bisa nanggung jawab tapi lamun Yahudi jeung Nasrani mah aya kaitanana wa yaqilu yahudiyun an nasrani ngasobah agama bangsa Yahudi ti anu beragama Nasrani sabalikna Nasrani ka Yahudi kuari ge persekongkolan Yahudi jeung Nasrani terus bae Israel adalah Amerika kecil disebutna teh Amerika besarna ya eta Amerika persekongkolan Israel agamana Yahudi Amerika agamana Nasrani naon kebutuhan Israel supply ku Amerika kitu kene Amerika nu kudu dibantu ku Israel bantu seakan-akan eueuh jurang pemisah antara Israel jeung Amerika nyana kerjasama mana nu neuk dihancurkeun ieu nu neuk dihareup apakah Yahudi apa Nasrani terus bae datang ka kuari kajeun memang geus kitu bae ti Gusti na ja ujung-ujungna mah tu kiamat ieu kiamat ke ujung-ujungna mah mantak atuh geus deuk itu sabodo nyana maju sabodo urang teu maju sabodo da emang urang anu embung maju ye da negara urang lamun hayang maju mah nu pinter ambalayah di urang mah deuk ngamajukeun listrik deuk ngamajukeun teknologi per otomotifan perkapalan dan lain sebagainya di urang sebenarnya mah loba jasa nu pinter cuman teu dibere porsi ku pemerintah naon sebab geus ngararina hirup kieu dibere satu kali tanda tangan dibere embung maju mantak hayang boga presiden teh ya nu hayang lain kos kitu hayangna nu hayang ngamajukeun bangsa eta boga karakter presiden kepala negara parlemen nu neuk ngamajukeun bangsa hese jasa di antarana lamun hayang ngamajukeun bangsa nu pinter bere beasiswa tanpa bayar ku sakitu geus pohara jasa komo datang ke teu mayar mah supaya palalinter SD teu mayar SMP teu mayar terus datang ke kuliah ge teu mayar supaya palalinter eta ngaranna mencerdaskan bangsa ari mayar mah lain mencerdaskan bangsa meret bangsa itu nu sabenerna eta cara guruna gaji aing jadi presiden aing nu ngatur emang duit teu loba di negara aing nu ngatur aing jadi presiden ada kuasa bae jang siapa yang geus kena bareuteuh pancen aing presiden misalnya aing jadi presiden kuru aing mah bakalna maldarda cak menteri nu kuari ngomong naon suruh coba sia jadi presiden ayo coba aing ngajajal ieu lah emang boga ijazah henteu aing mantap ngomong gitu ge kumoal meureun ya ijazah SD ge kemana meureun teh ijazahna kuari bodoh lah pokoknya hai guys jadi anggap kurang SD SMP nu pinter ge kuari loba jasa di Indonesia mantap berangkat ke Jerman berangkat ke Prancis berangkat ke Amerika ke Australia itu Jerman brilian boga otak anu luar biasa nyana di Indonesia tidak tersalurkan lompatlah ke luar negeri nu di Jepang ya kuari anu tadina usul ke pemerintah tidak ditanggapi oleh pemerintah kuari ke Jepang ayam meo
Nyosnya meong. Eta teh otak Indonesia lumayan ngerti, lumayan nyaho mah. Aya motor beat eta. Aing mah beat bae lah pokona. Sia geus ngabohong bahasa beat. Eta otak-otak sah dan lain-lain sebagainya. Oh, teliti coba. Ayeuna endeup aya nu dibeuli deui di Indonesia keur dipertahankeun ieu. Antara Indonesia jeung Jepang. Indonesia jeung nyana geus aya gegeran ka Jepang we sebab teu mungkin di Indonesia. Kamari nungguan Sugan Prabowo jadi nyana geus aya bisik-bisik tapi ternyata kan si eta nu menang. Ah enggeus. Jadi harapan nyana paling geus ka Jepang. Mau dibejakeun ku kula aja emang kumaha gitu. Ieu negara urang teh kos kitu. Masya Allah loba pisan nunggu nyun bom dan lain sebagainya. Jarago orang Indonesia palinter nu mantak kapake di Saudi Arabia orang Indonesia nu tadina orang Arab mah meuli mobil rusak jual piceun geus barang orang Indonesia Cikupa ka Mekah kunyana dihadea dihadea di servis malam mah atuh aya nu bangsa bengkok-bengkok dilempengkeun nu potong di las urang Arab ge neuleukeun heran cengnya di mana ya di Cikupa ya bari sakieu bisa cekana diomean balal jadi kuari teh ya tepati marili mobil urang Arab teh ya aya bengkel urang Cikupa urang Bojong gitu sapatu ge di Talianan urang itu di Sol eta kerja sama Bojong jeung Garut loba bari bengkel di rada jauh di kota Mekah ada keluar perbengkelan loba mantak mobil anu tadi nama cuma 10 tahun di Bekah ku ari mah anu 15 tahun 20 tahun terus sementara di bengkelan ku orang Indonesia jarago orang Indonesia geus mana-mana jago ngabengkel jago nipu emang wah Indonesia wala sambaraga luar negeri ge katipu ku orang Indonesia aduh walal goni nisfu dinarin tetap kanu sugi ari saparo dinar wal mutawasit jeung kewajiban kanu pertengahan rubun 1/4 dinar kula sanatin unggal taun pisalas dina 3 taun wakila huwa wajibus salat Wayutabarani dihitung kasugihan sugih jeung sedenganana ke di akhirul hal di akhir tahun geus waman asal pisakoto di akhir tahun ketika nyana miskin logor teh grug geus bebas paslun wallahu a'lam bissawab.